Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana, kumaha kabarna? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran basa Sunda. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran bahasa Sunda. Sate acan ngawitan diajar, hayu urang maca doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dina denget ieu, Bu Guru bade ngadugikeun materi ngeunaan kecap kagiatan sareng ngaran pakakas nu aya di dapur. Mangga didangukeun. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang kata-kata kegiatan serta nama-nama barang yang ada di dapur. Silahkan disimak. Kecap kagiatan. Pek ucapkeun deui sapertos Bu Guru. Kata kegiatan, silahkan ucapkan kembali seperti Bu Guru. Disepak, bal disepak. Ditendang, bola ditendang. Diserat, surat diserat. Ditulis, surat ditulis. Diaos, buku diaos. Dibaca, buku dibaca. Diseseh, baju diseseh. Dicuci, baju dicuci. Dileueut, cikopi dileueut. Diminum, air kopi diminum. Didahar, comro didahar. Dimakan, comro dimakan. Dielap, meja dielap. Dilap, meja dilap. Disapu, buruan disapu. Disapu, halaman disapu. Disisir, buuk disisir. Disisir, rambut disisir. Disepan, cau disepan. Dikukus, pisang dikukus. Ngaran pakakas nu aya di dapur. Pek ucapkeun deui sapertos Bu Guru. Nama perlengkapan atau peralatan yang ada di dapur. Silahkan ucapkan kembali seperti Bu Guru. Sendok, sendok. Gelas, gelas. Coet, cobek. Piring, piring. Mutu, ulekan. Ember, ember. Pesok, pisau. Boboko, bakul. Katel, wajan. Kompor gas, kompor gas. Alhamdulillah, materi dinten ayeuna parantos rengse. Mugia barudak sadayana tiasa paham kana materi nu tos didugikeun ku ibu. Hatur nuhun. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami pada materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.